Keur naon bi? Keur kieu ti mana wae teu ceutil. Abi mah ayeuna mah di bumi wae nya tara ka mana-mana bi. Nah, make di bumi wae. Keur diajar abi teh kan HP anyar. Aduh, gaya geuningan. HP naon cing ieu? Atuh duka ceutil da teu terang ibi mah. Tingali atuh iPhone 16. Moal kabeuli ku ibi mah. Abi mah geus boga iPhone 16 nya. Ari ibi mah teu boga canitnit acan. Nyata nu sedih ceutil atuh pang meulikeun. Ieu teh abi teh nya hayo nguyuk ngome ieu teu bisa nyekerin sutna diajarna ampun jeung dicabak ieu berat. Tong kitu atuh ceutil nilai geg ti. Ieu cabak heula berat. Tong etana bisi ieu bisi pukul. Tuh. Alah. Itu bae atuh jang abi ceutil. Nu mana? Nu paragi. Moal eta mah ek dibeulem. Alah ceutil mah kitu ka ibi teh. Pokona mah abi mah ayeuna mah geus moal ka ibi deui, geus moal ulin jeung ibi abi mah. Da geus boga iPhone. Kitu ceutil ulah legeg hirup teh. Henteu abi mah teu legeg, ayeuna ge abi mah erek ka ditu. Ek ngariung. Mama mah panas ka ibi teh. Abi mah ek ngariung ayeuna teh nya bari kieu tuh. Sabar hacing ieu hargana. Teu apal atuh nyakeun kanu bodoh. Moal kaduga da pokona mah tuh. iPhone tuh. Aduh. Alah iraha atuh rek kabeuleuh kitu.